dapat rezeki si Ijah kena naonan etanya. Iya, yang minta duit terjadi. Jadi eta kena naonan? Iya. Menang lauk hante. Itu biat itu nyayana biat. Amun ning nyarekan kumaha siang ke ngomongna eta berhasil. Ade kokocok yang dijongklokeun. Ade jeung mati kokocok. Ya. Ya, gedenya. Alicia. Kan. Tadi tuh gerabi. Ku abi we. Sok. Mana tuh ya? Oh, ari aing tadi teh meunang nya teh. Ieu gila hese. Oh, Naon ya? Ya, naon ya? Menang naon ya? Naon lauk 1 juta? Iya, eta tadi dapur. Ayahnya tuh kali tuh kaharep, kaharep. Sok kaharep tuh. Kaharep. Emak ngangon budak tina susukan kumahanya. Teh tang alus ngarah teh jarajan ayeuna mah cenah diarajar ieu we nya. Ulina ulah ulin HP wae tah cenah ar ulin nu kieu we. Pak Dedi kudu di sawah. Oh kitu. Bejakeun ka Pak Dedi? Pak Dedi kena di Sarawah, jadi ada makan di Sarawah. Jadi budak teh teu loba jajan Pak Dedi ya mah. Sarua jeung indungna eudeungeun adi mah teh da ngajedig we. Oh, paingan. Aing ngajedig di sawah teh eudeungeunna cenah ieu mah. Da teu masak. Oh kitu. Tukang sayur teh kapegat. Keur Pak Dedi di Sarawah tuh, sawah. seur marurang kali di Sarawah tuh, dia tuh ngegumblung. Atuh euy. Hah? Atuh. Atul kunaon atuh? Ulina ka kota geura. Nah, ieu mah Heeh, ke mah ka kota. Tiris. Hah? Tiris. Geus geura sarare ayeuna mah tuh. Antanan ya eta teh antanan. lain, eta mah lain, antana mah nu tadi 6 geranam ka ditu 6. Dapal antana. Ieu ge apa? Eta juga.